Alah. Obat. Sok kapayun ah. Hey dulur sadaya para kanca di mana wae ayana turun masa dicinta seni budaya khusus nama yang budaya Sunda yang kadieu heula Kemana? ulah sungkan sokomo bari jeung era urang buat naon rupa anu aya muga-muga urang meunang manfaatna kongres ngawangkong teu beres-beres kongres jeung itu bubar stres kongres pajarkeun mah siga podcast kongres ngawangkong teu beres-beres kongres ngawangkong teu beres-beres kongres itung-itung ubar stres kongres majarkeun mah tiga podcast kongres ngawangkong teu beres-beres. Kongres ngawangkong teu beres-beres. Udut teu beres-beres. Alah, tapi keheula. Tara make jeung diharudung ku sarung. Heuh, ieu teh waji. Naon tah? Otak Hareudang lain. Tiris. Ari ngagibrig mah teu. Karasana ke Bandung teh sababaraha poe katukang, minggu malah. sababaraha minggu katukang malahnya. Asana teh karasana leuwih tiris batan biasana. Gitu. Nya jika nama asina berhenti isting gitu tah. Poho tadi robah deui. Padahal usum halod. Tiris. Usum katiga ieu teh. Katiga S. Entah baheula lama mun usum halod teh nyebutna katiga. Mun usum hujan usum hiji. Jadi naon teh nu tara-tara ingsrek-ingsrek kali jadi ingsrek-ingsrekan wae meureun karena aku tiisnya. Jadi salesman gitu. Jadi salesman. Aduh, jadi tahu. Oh, nyatanya bakat ku tiris jadi hebat pohong. Hebat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya, wilujeng tepang dangu deui sareng sengkuring pun Lingga Hermawan oge. Sim kuring Ahmad Subastio. Kamari Ahmad Albar, ayeuna Ahmad Subastio. Tah anger sih ieu mah anger. Jadi keuna ku awah gingsi. Ari awah teh naon? Ari awah teh gelo. Ari gingsi teh nyingcet. Jadi nu gelo mah loba nyingcet. Tapi dukanya para warga eta mun dipisah-pisah awah gingsi teh naon? Awah mah jelas. Eta salah sahiji ieu teh nya aya bahasa Sunda teh. Kamekaran basa. Kabeungharan bangsa. Jadi kamekaran basa eta mah memang kadang aya anu teu bisa dihartikeun sakecap-sakecap. Jadi bahasa Indonesia gitu hese atau bahasa nu lain ge. Jadi teu bisa dipisah. Kudu dihijikeun samodel. Sirip sinir siloka teh. Tah eta gitu ajinya. Jadi kamonesan basa teh memang di urang mah di Sunda mah euyeum pisan. Oh iya. Eta disebut naon nepi ka disebut bangsa anu adiluhung. Sabab loba bahasa-bahasa anu teu bisa ditarjamahkeun atau dihartikeun kana bahasa sejen. Kana bahasa Sunda samodel berebet, lompat. Ari lompatna mah beureunan bahasa Indonesia lari. Ari berebet ya, masa itu ada anak Jawa berebet lari. Ketempuhan buntut mau coba. Mau teh nya naon. Nah, coba buntutna bet dibabawa. Cek mau teh da abdi mah keur ngudang pecang. Potong susah sisi si papi teh eta. Nah, jadi memang ari dinu utamana dina sastranya, sastra Sunda. Aduh, eta teh kecap anu aya dina basa Sunda teh nepi ka komo lamun bisa milihanana gitu tah. Sakecap teh nepi kana jero hate gitu. Mata pantes disebut seni teh nya nyeni gitu nya. Bahasa Sunda mah bahasa nyeni. Dan sabab meureun
datangna tina kahalusan jiwa katarimana ge ku jiwa nu halus, jiwa nu bersih, jiwa nu suci gitu. Luyu jeung kecap Sunda merenya. Kumaha. Cenah kecap Sunda teh anu asalna tina sudah teh bisa diartikeun bersih atawa suci. Atawa aya oge nu ngartikeun sudah teh hartina bodas. Gitu aja. Jadi kecap bawah mah Malika eta mah. Lain ieu aya nu mawa sponsor aja. Boa. Amin. Aya kasadaran ti eta disebutkeun eta teh. Gitu. Da ari ngawangkong mah naon we panu dibahasnya orang. Jadi memang bahasa Sunda mah di samping bahatana teh ginuhnya ku sirip sinir solokala iyalah. Oh iya betul. Seni-senina oge nya bentuk-bentuk senina oge ieu lobanya budaya seni tari, seni karawitan, seni sandiwara Sunda teh nya. Wayang gitu nya wayang goreng. Eta salah sahiji naon bentuk bukti bahwa seni Sunda teh seni budaya Sunda teh ieu bentuknya loba pisan naon ari jenis teh kan bahasa Sunda wanda nah loba pisan wanda. Tah ngomong-ngomong masalah wayang dia disebutkeun wayang itu nyabit-nyabit wayang. Nah, kalau kesan itu kursi kosong teh, hayang diresian dilinggihan ku personil dangdut. Itu nu wayang di personil dangdut. Hayang diresian kuno anu salah sahiji ahli dina widang wayang, tapi lain dina seni garap wayang atau adalah tapi khusus dina pengrajina ngadamelan wayangna. Nya. Ngadamelan wayang masangkan karakter anu teh boga ciri kan eta tah ahli namanya. Ai ku tukangnya nama pasti apa arjuna teh kudu kieu di mah teh kudu kieu tah. Nya. Gitu mewakili karakter si wayang eta gitu kan. Mulai dari ukiranna dan sebagainya. Keun eta mah aya nu ahlinya. Urang geroan wae. Saha kan? Ari kuring nu apal mah pengrajin wayang teh nya aya Cibiru mah ti Payun aya almarhum Bapak Duye. Laras pisan almarhum Bapak Duye eta mah tos mancanegara eta mah nya tos diulem ka luar negeri sagala. Anjeunna ngadamel wayang teh tos aya tahunan lah badannya gitu. 10 tahun rupina mah ya. Nah, dugi ka terkenal ka luar negeri oge gitu. Tah, Mang Duye eta nya almarhum. Tos teh aya. Terus urang kumaha teh biasa bisa mewakili Mang Duye eta. Biasana ari seniman da pengrajin kita asup senimannya seniman kriya. Jadi nyieun ukiranana patungna gitu bentuk-bentuk non beungeut wayang tah kumaha teh. Tah eta pasti ngesnya itu nges. Dadongnya cucungi wayang teh. Heueuh beuneuran itu. Tah. Kemarin pasti dina teh aya ngage. Duh, apun teh orang nya iya duh. Nya di lain dia lain seun kitu nya. Lain gimmick mah disasarung teh. Kutiris gitu. Tapi da kumaha geuning ai pancen mah kudu. Eta basih deui. Biasana lamun bapana teu aya berarti diteruskeun ku putrana. Ari kuring nu apal mah putrana teh teu aya deui. The one and only. Meneraskeun almarhum Bapak Duye mah nyaeta Kang Risnandar. Kang Risnandar Sodar. Risnandar Sodar. Mangga Kang Risnandar di Payun. Tah, itu. Alhamdulillah. Damang pemirsa, aduh mangga linggi. Aduh. Sawalarna. Alhamdulillah sehat. Sawalarna. Tangis naon alhamdulillah. Atas ieu, atas urangnya tuh. Tah acan. Punten dilapeun. Aman lah. Nah, geuning teh can dihurungkeun. Atos. Siap teh di wartosan. Tah urang mah aja teh di briefing. Eta cing atuh saha eta teh nu di backstage. Kang FD. Nya Kang FD mah. Geus dadak. Tah mah nu wajib paling kirang naik. Naikeun deui cenah itu aya itu. Tah para wargi sadaya. Tah ieu nepangkeun Kang Risnandar. Kang Risnandar salah serius nonoman Sunda anu moteka. Naon sababna? Sabab anjeunna neraskeun naon teh ilmu dina
ngarupa wayang, ngabentuk wayang, ngadamel bentuk wayang golek anu di kawitanku sepuhna kuramana ku anjeun almarhum Bapak Duyeh ayeuna diteraskeun ku putrana nyaeta Kang Krisna. Mantap. Jika MC-nya closing, anak karek datang gitu. Tapi udah nya. Singkatan padat karek giuk jauh dititah balik. Itu yang kita taros dari perkawis naon biodata diri heula we. Allah biodata diri kan ada tuh maksudnya. Iya kelahiran, tempat tanggal lahir. Sih kan udah kalamar gawe. Eta bade menang BLT juga. Biasanya KTP we ge biasa fotokopi itu tah. Cenah KTP hiji juga pokoknya mah ngariung we. Amplop 100. Makan. Padahal di ditu nama seurang teh 500. Alah aing ngawatir MC aing saking sepura. Punten para warginya ya aduh rada kirang ieu tuh. Aduh. Baju maremeh. Maremeh. Nah, ieu Kang Nandar ieu teh nya da ieu mah da naon teh tadi nage keur ngawangkong ieu teh kongres acara teh. Jadi ari kongres mah da ngawangkong teh beres-beres. Ti mana mimitina mana tungtungna teh nya. Hulu tuh eta. Teh cicing teh nu awak. Nah, Kang Nandar kan ayeuna dikenal ku warga teh ku malah di seluruh Indonesia nya. Seseueurna nu ngenal ka Kang Nandar teh pengrajin wayang. Aduh. Aduh. Apunten nah. Eta alamiah lagi. Soknya bersikap keluarkeun para warga apunten. Jadi ekip pionang itu yang kadang mungkin bersih. Jadi Kang Nandar teh seur nu kenal nama yang Kang Nandar teh pengrajin wayang gitu nya. Pengrajin wayang boleh. Eta ti kawit iraha Kang Nandar diajar kana ngadamel wayang boleh. Upami kan diajar mah salaresna mah saatos urang emut ninggal sepuh gitu nya. Sok barang damel. Berarti sok sanes urang ningali ge aya rasa hayang diajar mah. Iya, benar. Kuninggalnya tinggal sepuh urang. Karena urang teh aya katarik, tapi da anger kan teu begitu urang katarik jol hayang gitu. Ya, aya proses lah ya. Aya proses. Prosesna teh panginten urang teh da baheula mah sakola keneh aya. Kera bisa geung kitu kan. Sering gini jeung budak. Yorok teh. Sekolah teh. Wih teh ningali kolot teh. Keluk deui. Iya. Da baheula meureunnya pamikiranana kan seukur menta jajan ka kolot. Iya. Oh berarti kalau berarti dia teh kitu digawe teh. Hare we. Acan langsung. Nah, kadieu nakeun ningali kolot teh berenang boga duit teh hasil teh tidinya gitu. Abi mah ngabeng we heula. Jiga japati nu kawanang gitu. Ngabar aja. Mencari jati diri. Alah. Kapanggil jati kaler. Nya miminna ka jatihan. Kamu kali jati ya. Saha dengan mangajeng teh. Eta emang Asep Samba. Aturan ka Asep Samba. Aturan ka Asep Samba nya. Gunawan oge gitu cenah Pak Acep. Kidalang unggulnya luar biasa. Oh jadi Kang Nandar mah tim mimiti alitnya tim mimiti sadar ge ningali udah sepuh ge geus ngadamel wayang langsung sadar abi teh. Oh harina pingsan. Ya abi teh. Nah jadi ti ngawitan ninggal sepuh ngadamelan wayang kan ari perkara dongeng baong nama teu kudu dibejakeun. Kudu dibejakeun eta mah. Tapi kungsi baong teu. Batak teh kudu dicaritakeun ya teu kungsi lah. Soleha. Ari Kang Nandar teh solihin. Aya sabaraha sakeluarga sabaraha putrana Pak Duyeh almarhum teh? Putra bapak teh putra putrina teh panginten aya 7. Alhamdulillah geuningan teh. Beunghar kuana. Alhamdulillah. Panginten anu sanes profesina teh
nu bengkel, rupi-rupinya. nu nak sapi. Kuningan. Di Lembang. Di Lembang. Jauh Lembang. Jauh. Kayak oge anu serabutan, kayak oge anu di Borma. Di Borma. Eta mah kumaha kahayang lancik-lancik mah. Memang pikiran teh nya. Orang ada geus gede. Lah kumaha. Kurang urang we. Jadi sadayana teh aya 7 putra. Ari kakang putra nu kasabari? Anu kagenep. Pangais. Pangais bungsu ngan abi teh jadi ais-ais. Kompor pangais. Kompor ais-ais. Da eta mah istilahnya. Kenapa? Bocor euy. Katela mending katela baik ya heula tah kitunya. Jadi tibu budak tos nama Bandungan ninggal sepuh gitunya. Kumaha cara ngeuji wayang. Kaemutan yen tadina meureun eta teh sepuh teh kikituan teh. Jangan dibayar urang. Ngan meureun beki dia beki ageun ka hartos ku urang. Urang oge boga daya tarik akhirna mah tertarik gitunya katarik aduh ada juga resep jigana ya gitu panginten rupi namanya ngiringan akhirnya meureun pak ieu kumaha akhirnya meureun biasa meureunnya. Nah gitu berarti inti nama anger faktor keturunan oge tuturus teh pengaruh gede nya sabab biasana ari barudak mah bakal nurut jeung bakal naon teh mengikuti jejak biasana pasti samemeh ka batur kolotna heula gitu biasana nu uyah mah cenah moal teh tah eta di paribasa mah uyah moal TS ka Jepang padahal ka gigir bisa bisa nah gitu nah kalau betul ini aduh ya kalaresan ieu teh Kang Lingga teh nya nuju mari gitu. Bedanya nu teh tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Cenah kan osok kayaknya nyari nu saudara. Turunan pasti jadi. Teu kitu oge. Teu kitu oge nya. Eta teori teh selalu benar gitu nya. Selalu benar. Oh benar tapi salah. Jika rukun Islam ya kenapa? Laras. Benar tapi salah. Jadi semua orang juga berhak bisa. Benar. Gitu. Lain gua anakna unggul. Anak batur ge menang. Anak tetangga ge menang. Komo anak tere mah. Entar mah tapi pacaran. Anak-anak naon atuh ngaleutna aya di mana Kang Danas? Aya can disuguhan tadi. Sok bala-bala eta. Bari ngarokok atuh bari ngarokok. Bari nyesep cenah. Udah sedih jaba gering. Disuguhan. Aduh, untuk kita alhamdulillah. Kami sareng bilang mah bagus alhamdulillahnya. Ini salah rehat balagu. Kalau resep. Sok bari ngarokok. Bala-bala nama enggak disamping. Iya sih teh ngarokok. Iya mah bebas dia masih baik koprol gimana. Koprol gimana gitu. Iya, mungkin sabatang ya. Bios. Karena bikin pesannya kok. Mungkin. Aya di bagian rokok waktu itu tuh FD. Mas Aldo, akhirnya mah Mas Aldo. Aldo Galendo. Kang Nandar, tadi kan disebutkan Kang Nandar teh pangais bungsunya. Tapi anu neraskeun ngadamelan wayang golek mah di ku Kang Nandar. Jadi nu putra-putra nu sanes mah teu aya nu neraskeunnya. Aya eta oge raka anu Ciborela, Audi. Tapi difokuskeun teh. Tapi biasa mau secara mah ngadamelan barongan, topeng. Oh iya. Cekot-cekot tuh arari panginten kitu. Pajangan teh basicna teh jualan. Ngajual wayang bapak. Iya. Gitu. Tidak diperdalam. Sebenarnya toke. Dinyakeun ku tokenya, heueuh. Bae ya toke teh cincirining cenah kalau teh bakal ieu cenah berkah cenah gitu. Amin. Ya rabbal alamin. Ngawitan Kang Nandar ngawanikeun ya nya, ngawanikeun nyieun urang oge gitu nya hayang nonton kolot, nyieun wayang terus nepi ka bisa dijual tah eta ti umur sabaraha eta teh? Abi teh perjalanan eta mah pangintennya pas lulus SMP, terus masuk SMA, ieu mah jujur we. Bari jeung sekolah SMA teh lulus. Berangkat abar-abaran teh ngupeng teh tadi. Berarti bangor gitu. Wajalku dicentuh alaman bangor. Carita itu bawa ada bangor. Pengalaman jadi tukang bangunan. Itu abar-abarannya. Nya.
Kalau jaga toko kalau Oh. dagang naon segala rupa dilakonan tapi luar biasa. etanya perjalanan 2,5 tahun kikituan berarti di lembur batur di Sumatera Oh, di ngarantau. mana we ka mana Ngarantau Oh. subhanallah. ke Jakarta ka mana pokoknya mah beli Kita beri cerik atuh. Oh, itu pada Awalnya perjalanan eh, hidup. perjalanan. Penghayatan. Pendalaman jadi- karakter. si anu tadi mah karakter Lu kamari lah itu tadi. Lu kamari. soalnya anu kamari nya kamari Ya, kenapa? alasan tadi aya Lu kamari mah ya Kang Asep. oh Nah, iya aya nama. Aya, oke. sami kana aya Kami aya wae Kang Asep eta. Alhamdulillah geus. Nah, jadi Episode hiji dibikin gayeuna aya wae. Jadi geus naon? balik ngider ngador. balik ngedar teh inget kapolot atuh Nya. Ya, kantos. emut ke sepuh Hmm. nah acing teh urang geus sagala di alaman tapi kieu wae cek almarhum dar semua gagal jeung gagal Oh, nya juga dino lagu Darsonya. gagal jeung gagal atas gitu teh wih ka bumi biasa we gitu kayak gitu ya Sesedih kieu. Lojong. Tah eta ari di wayang teh nya langsung. Buat Buat terus itu teh abdi teh jo tertarik we cinta ningali kolot sorangan sagala ku sorangan Iya. tak sepuh ge seueur pada amalna teh payun teh nya saya mau abdi teh satu seueur ngirangan pangitan krisis ekonomi Ya. naon apa sih teh cinta batur karabur teh urang kudu bisa gantian batur oge nu bantuan kolot Ya. urang Ya, betul. tah tidinya hasrat gede Hmm. abdi teh ngawanikeun diajar ngahamplang diajar ngukir diajar ngecat tapi can bener-bener urang teh memahami komo kan ningali karakter wayang Ya, kemarin Jauh. COD nya geus Jauh. kamu karakter mah iya. jero kira-kira itu lukunya ini sama raha eta teh Eta mah sumur air tesis. 12,5 lah sameterna. Ulah kene. Mudah kan atuh zaman anu narita. anu ieu we keur dulu Atau ngomong-ngomong dulu langsung inget itu kan udah ada tuh. Paribasa acara kedulur. ka eta teh nyaanya perjalanan kitu teh abdi teh geuningan da ku kolot teh langsung nyeun wayang sampai meh nyieun maneh sampai meh ngukir kudu bisa ngahamplas heula kudu lemes meureun da dasar teh Iya. oh iya dasar kudu lemes teh kudu bener Ya. wah ngahamplasan bola naik ka ngukir pernah ruksak ukiran teh ku kolot teh jadi carek Kene sebenarnya ke bae cenanya. kita lieu Di bejaannya. kan jadi kuring teh kakesel kalau pagawean kuring sorangan belagu nyarekan sorangan Keur mah heueuh. Heeh. Belegu. Tepat proses. Proses Putih sadar fungsi atuh pegawaian kolot dicaca gua abdi padahal teh ambek ka pegawaian abdi dicaca gua abdi aja kolot teh entong sok kitu sok dikanya ngomong teh kitu da kege pegawaian bakal mikanya mana cenah Tuh gini. Eta bener eta. eta tah Jauh. nah terus kitu teh abdi teh berpikir dah yang bisa nyieun ulah cepot ayeuna Cepot. sanajan juga tuhiti oge Cepot juga tuh itu. Mimiti nyeun cepot eta. Tungtung nama cepot tadi kurungan. jika mikir mos Proses eta prosesnya. urang teh nyanyiin atur pagawean Cepot gecruk nggak bakalan sorangan hanya satria Ya. Satria. Wes. Hari jadi. hari jadi sekolah teh mana bakalan teh nyari Wes. iya pak namun bakalan teh juga suku Ayo makan juga suuk. tadi ingetan nong toreng sekolah Nonton. nah cenah bakalan teh juga suku jadi teh di barang dari sekolah nah situ teh nyieun we masih kena nyieunnan cepot kata malah cepot dewa nu kana itu bubutaan Nah, iya. mesan urang teh Ya. naik-naik kan satria Satria. kaharti ngukir oh iya jadi sadititahna ku kolot teh bari ngapalkeun bentuk mun urang tahna ukir urang bari ngapalkeun oh ini bentuk satria teh kieu babagian mahkota jadi bari diapalkeun jadi bisa teh ngesuput ngukir mah tapi urang kudu ngapalkeun gitu. Oh Bima teh kieu oh Arjuna teh kieu sagala rupa bari di ieukeun langsung dipraktekkeun deui alhamdulillah mimiti mah petot-petot we para retor
Can jadi duit paling enggak. Jadi warna kabeh. Kangen. Watir wayang parareta. Aduh, terus kumaha. Caot can jadi duit. Hari teh. Terus itu teh kuring teh nepikeun ka ngaherang we unggal penting teh. 16 benten deui. Ngaherang. Oh, pikiran. Lagu gue. Siapa ngaherang? Ya. Jadi ngalamun ngaherang gitu. Dina mangsa jempling penting teh tobat. Pikiran. Cing teh tinu hate teh jolek teh teh. Cing teh ya Allah cing teh kolot teh bakal kolot. Usia nambah. Iya. Bakal rempo nya. Malehna teh tinu hatena mana jangan teh ngomong oke da mihar tuh. Aya anak urang bakal nuruykeun atau dulur urang. Bener. Atau incu urang. Nya, bener. Urang teh mikiran eta we. Baheula teh cek kasarna batur mah arulin, abi mah da tekueun. Diajare urang mah terus. Arulin. Sakedap. Ngomong jadi sakedap. Ya gini alhamdulillah kadienakeun anu jadi duit sanajan esok dihiras. Ya. Oh aya Sugante urang. Sugante si tunggu dihiras. Mang aya oge seperti Ada pengrajin ge dihiras. Eta kumaha? Aduh, Gusti. Ngawak nyieun wayang tapi dihiras kumaha? Nah, eta sih. Wah, daya dah. Ya hiras. Acara dulu kita dulu. Acara dulu, cara babaturan. Pasti kieu cenah ngomong teh. Keun cenah. Nah, rupanya mah warnaan. Baik lah sekieu kan. Makan baik. Tapi orang apa harga normal. Sama kolot apa? Harga normal mah leuwih normal. Leuwih normal. Gitu, da geus ahli nya. Kolot mah ohnya kan baik tuh. Keur mah urang teh deui teu bisa ilmu nya. Dari kamu jadi urang sorangan. Nya. Tapi HP-an segala rupa oge. HP nih rokok HP-an. Kan HP-an ke. Ya, da boga di HP gitu tah. Iya. Nah, jadi Kang Dharma proses nanti memang teu katingali naon teh? Aya, parem beak batuna meureun. Sakening aya. Iya. Jadi beureun Kang Dharma teu ka proses nanti. Proses nanti henteu naon? Henteu per tahun, per bulan, henteu nya tapi memang mengalir weh gitunya, mengikuti weh kumaha cek sepuh gitunya. Karena sekolah nanti nyeun wayang mah kan sakolana. Paribasanya. Nya. Sakolana guru-guruna. Di SMK eueuh nya ngadamelan wayang eueuh nya pasepnya. Di ISBI teh aya. Komo di UIN mah. Malah nu padosen apa di UIN wae. Oh di Unpad, naon Unpad teh? Oh iya bener tapi. Bener. Jarang kanu tutorial mah. Aya kan di SMK Salapan oge anu perkayuan. Iya. Tapi kan sanes wayang. Sama perkusenan ieu. Kusen balok sebangsa nih kaso-kaso. Tapi kan upami kali itu amang kan sok SMK 10, sok nyimpangna ka SMK Salapan. Jol we sing lolos. Naon teh? Kaso-kaso. Oh teh. Nu kanu punuk, nu kanu digebugan. Parah. Kedua aing. Dia kedua aing. Tinggal lolos. Syukur. Kan bae. Urang teh da teu anger kesehatan teh anger nu ieu kesehatan. Naon teh cenah. Cicing di martabat. Tah eta untung aya si eta mana bener wae halus. Itu manggilan proses. Gitu alhamdulillahnya. Jadi memang prosesnya panjang pisan. Untuk ujung-ujung kitu wae bisa sok sanajan bakat alami mah aya nya da nya kitu tambah di sampean kan anger aya bakat alami ge ari teu dibarengan ku kahayang mah nya ku kahayang urang moal jadi moal tina kana nah ku aya kahayang aya kemauan aya kemampuan aya ayana jadi bisa tah ayana dugikeun kadang teh alhamdulillah nya masih berjalan terus nyata pengrajin pengrajin wayang teh nya masih soknya pesanan-pesanan atau napi buka galeri gitu di bumi atau napi kumaha buka galeri misalkan disebutkeun galeri panginten abdi teh bingung da sakitu aya ya sayana disebutkeun daya tu sanggar da sakitu ge aya
Itu. Tapi udah produksi intinya mah gitunya aya. Bilih aya nu bade masa naon mangga gitu. Home industry. Masuk UMKM teh. Tak ada kantor sama. Iya, lah can UMKM bisa maneh kumaha maneh cenah. Sama aku memarane gue lah. Tah ari teh payun mah ku almarhum Paduye mah kan jenengan teh sangana teh Sanding Kusumahnya. Sanggar Sanding Kusumah. Pami ayeuna masih kene nganggo nami anu sami teu? Sami. Oh, sama. Masih Lagi ngeratur. ya teh di tahun 70-an. Oh, tahun 70. Asalna mah teh panjang pisan namanya teh. Oh. Yang Lingga Kusuma. Oh, Aya Lingga. Lingga. Cocok. Royal. Royalti itu beunang akang. Aduh. Padahal itu mah 70-an. Akang mah pan tahun 80-an. 80. Beda 10 tahun lah. Oh, jadi masih anggar Sanding Kusumah nami nama. Tah, itu ari tahap-tahapan ngadamel wayang golek. Nah, eta teh kumaha heula, tinu naon heula terus dikumahakeun we. Disebatna naon kumaha gitu. Tahapan-tahapan nanya urang sudah hemut. Kan urang kayak ngaroa nya urang. Ya, sagaku pagi di awal itu. Doa nuluy awal bisa mah di urang teh kudu sabar. Sabar, kantor. Kadang-kadang kieu ieu mah abi gitu nya sok ningali contoh barudak nu sok kaajarkeun ku abi nya oge abi sami diajar. Aya karakter budak teh anu mung diganggu pisan dengan kerbarang. Cicing atuh aing keur Fokus. tarik ting fokusan. Tarik ting atuh aing keur gawe. Tapi ka anu oge ditarek. Eta ulah kitu. Ulah. Oh. Aya nu nanya mah jawab we. Kan mun nanya namanya banting. Abi kan nu nanya kitu mah sok dijawab kan namun nu nanya na bari nginjem duit. Lagi Langsungnya diukir gue. kudu dicarekan. Benar. Ini aing kerenan duit gitu. Diinjem. Kan tadi itu Kang Mit tos sabaraha menit? 3 hiji. Oh, geuningan. cekapan. Padahal keneh urang teh nya. Namanya Tapi udah kumaha geuningan waktu tos. Tos teh kapan. Lima menit. Ilmuna karek 3 menit. Lolobana mah heureuy. Tapi keun bae da aya hikmah. iya. Tah gitu. Atuh teu bae mudah-mudahan meureun tiasa urang tiasa penak deui kayak dinu episode berikutna. Sabab sono keneh katinggalna mah teh gitu. Can hayang dipungkas tapi da kumaha geuningan. Waktos. Gitu mangga kan. Jadi memang para wargi ari nu namina naon teh ngadamel wayang mah da meureun seueur anu tiasa nya, seueur anu tiasa ngan anu jelas mah ari Kang Nandar ieu mah asli ti Cibiru. Janten meureun anu neraskeun nya gaya ukirna ge gaya Cibiruan gitu panten aya bentenanya sareng gaya-gaya nu sanes. Nah, para wargi kongres di mana wae ayana kumargi waktos anu parantos tanya kapan panten urang ngawangkong sareng Kang Nandar ieu baris dipungkas heula deui ka dieu. Insyaallah sanes waktos kayak urang sambung deui nya dina kongres-kongres anu salajengna. Sakitu panginten anu kapihatur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apayun Kang? Siap lagi. Hei, dulur sadaya, para kanca di mana wae ayana, Bener. numi cinta karena seni jeung budaya, Budaya naon cenah Kang? khusus nama seni jeung budaya Sunda. Asih. Iap, kadieu heula, Sokomo bari jeung era. Gangguan naon rupa anu aya, moga-moga urang meunang manfaatna. Kongres ngawangkong teu beres-beres, kongres hitung-hitung ubar stres, kongres majarkeun mah jika podcast. Kongres ngawangkong teu beres-beres, kongres ngawangkong teu beres-beres, kongres hitung-hitung ubar stres, kongres majarkeun mah juga podcast.
Kongres ngawangkong teu beres-beres. Kongres ngawangkong teu beres-beres.